Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng abdi Sinta Mariska Fitri dina acara Breaking News Warta Sunda. Warta munggaran anu sumpingna ti wewengkon Kabupaten Bandung. Sejumlah imah warga anu aya di kawasan Kampung Cijagra, Kacamatan Bojong Soang dilaporkeun ruksak parah akibat diterjang ku angin puting beliung. Kanggo uninga kana kaayaan di lokasi, hayu urang tingali video dokumentasina. Siga anu tiasa katingal dina tayangan video ieu. Musibah angin puting beliung teh lumangsung ka cidalilana sarta ngabalukarkeun karuksakan anu parah. Ieu mangrupikeun detik-detik nalika angin puting beliung keur meujeuhna nerjang padumukan di Bojong Soang. Sajumlahing papan reklame sarta baliho anu ukuran ageng di sapanjang jalan katingali rubuh sarta hiber kabawa ku angin. Kaayaan di lokasi kacida mantak paurna. Sora angin ngabaledug tarik pisan sarta hateup imah warga katingal ruksak jeung haliber kabawa ku angin. Sababaraha warga anu aya di sabudaran lokasi oge tinggorowok bari nyebut asma Allah. Alatan sieun ku ieu musibah. Karuksakan anu paling parah lolobana nyaeta dina bagian hateup anu biasana tina seng atanapi bajaringan. Pasca lumangsungna angin puting beliung, para pamilik imah anu imahna kabawa ruksak langsung ngalaksanakeun gotong royong, ngalereskeun sarta meresihan sesa-sesa material hateup imah ku pakaka saaya-aya. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa disanggakeun dina dinten ieu. Sim abdi Sinta Mariska Fitri pamit. Hatur nuhun kana paratosanana.